Bismillahirrahmanirrahim. Nyangakeun Kaurang pereng jisake samudayana di pusaka Pajajaran, Guru. nyongkeun ka samudayana katartiban. So
Alhamdulillah namanya kasangakeun cenah Mang Oden beri kasep Mang Oden. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya anak kurang kalihna. Mohon eta pun rai hoyong iri. Hoyong iri. Tos salami cenah teu ngiring gitu. Ngiring hiburan. Nya cana atuh urang teh. Batur keung di jalan. Itu cenah cenah teh mohon Mang Oden. Nuhun sararehat. Alhamdulillah Matep. Nyangakeun ibu bapak miwah bapak RT bapak RW pengurus setempat silaturahmina sareng pusaka pajajaran nu dipimpin ku Abah Jabri. Kidung jangan, kidung pajajaran, semangatnya. Hiruk rukuna
Bapak RT, ka Bapak RW Samudayana, lajang senai buluran. Kidung sana Mang Odet, Kidung, Karatep, namanya Kidung sana Mang Odet, namanya dibuka, Kidung Bang Raja. Turah teh hilap nyangakeun silaturahmina direng-rengan Abah Jabri. Urang teh ieu sedina raraga pernikahan murang kalihna Ibu Ai. Oh nikahkeun. Mohon. Oh mohon. Urang rojong doa Abahnya. Laras. Mudah-mudahan ngambah rumah tanggina sing aya dina rahmat tur pitulungna Allah. Amin ya Allah. Kepung tangan buat Abah Odet sareng Abah Ade Wirya. Nyangakeun buhut ah. Ya. Ngapi ada jalan di tanah nyangakeun cenah Abah.
teh yang bisa melede jalan ai sekese yolo dende apa sekese nyangakeun sanap haji maledeng deng jalan ilalah Nabi no yalah di tanah Allah maledeng jalan ilah Ewa. Eta yola nyala sekese apa maledeng aya nyala ilah kapayun ayah kamana senang bapak hajat ibu hajat alamnya aku nona sing janten amal ibadah kasedana sana bu aja nyangakeun apa deh ini tuh jaga deh ininya diharap jaga jajak kolon kasiran ibu hajat dicacap cenah bunda Tobat
cenah Ibu RW, Bapak RW, Bapak RT, Saiful Makosid. Ibu Hajat, Ibu Lurah jangakeun senang. Ngaturkeun nuhun Ibu Hajat tos ngawitan nyawer. Ngalarisan pedagang channel we ngalarisan. Hatur nuhun Ibu Ai sareng Bapak Kosasih saura teh. Alhamdulillah sing sehat, sing kagentosan deui milik rezekina. Pribados mah hoyong disawer. Ku manah-manah anu sae, ku akhlak-akhlak anu sae, sangkan damai tentrem di atas cekap. Alhamdulillah ya. Moal aya eyang-eyang atanapi dedemit anu kasurupan. Moal apa? Tepuk tanganna mana? Lain caricing we. Ku kaera ieu. Tuh, hatur nuhun nenek geulis. Mudah-mudahan ngabah rumah tanggina jeung janten keluargi anu diwuwuh ku pitulungna Allah. Amin. Ya robbal alamin. Dah. Abah tenang, aman Abah. Kalem 86 aman lah. Terasan urang teh can liren, apruk-aprukan.
ngahibur ngalalana tur ngalanglang tebunnya alah ending terus ngahibur di mudah-mudahan orang sing dipaparinan kakiatan Bang Odet. Amin. Dupi lajeng lagu naon bun mohon ka urang wangsit heula senajang kasep Wajib. wajib wangsit Wajib. Siliwangi Sumangah mana Taubat eta yang kurang Sunda diikat nah
teh wangsit. Wangsit. Tah gitu. Ulah wangsit dipake gelut. Ulah. Wangsit. Ari wangsit teh kadituna teh silih asuh, silih asah, kadituna silih salamatkeun. Sifat Nabi mulia jati cemangcur cahaya patani erang-erang umilar alaikum pancaroba. Sifat Nabi
Bulurah. Apa aja dia? Aya kieu ya anak buah Abah Jabrik Palurah ya teh. Ieu teh kunyin-kunyina hungkul Palurah. Generasi penerus Abah Jabrik.
sadaya dolor kasadaya dolor ayun bang ya lila udang ayun ambi ya lila nyaing sinyai kudu di ayun cikakang sareta ranjang ari repo peredeyan ayun bang ya lila udang ayun ambi ya lila nyaring sinyai kudu di ayun cikakang sarena ranjang ari repo peredeyan jalan kacirayam rek meang sasatuan ayo kurang gotong royong meningkatkan persatuan ayun bang ya lila udang ayun ambi ya lila nyaring sinyai kudu di ayun cikakang sarena ranjang ari repo peredeyan menawi bakat tapi ulurah ayah mengenamlah Mama piti
alhamdulillah Kang Haji. Namanya pamurut puluhan teh naon Kang Haji? Sifat Nabi. Sifat Nabi, sifat kejuduhannya anaknya, yang tuang teh. Singnya ame ka urang majinya. Bakal kayak ayat. Yang ngongkos ojek cenah. Sing dilancarkeun. Amin. Apa intenya? Dina
Nah,